ياتي الوداع شكر علينا بدر علينا ياتي الوداع شكر علينا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halala dirungi ieu jaga dipe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin, para kiai, para sepuh saumumna kiai nu haladir ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun oge teu khilaf manawi aya pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna kampung naon ieu teh Kampung Korosok ku kaula dipika hormat urang doakeun mudah-mudahan masyarakat Kampung Korosok sing dijadikeun masyarakat ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan anu berbahagia urang sadayana kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan kukumpulan urang di dieu sing ngajadikeun hiji wasilah sabab dihampura dosa, jembar rezeki anu barokah, panjang umur nu barokah, anak sing saleh tur salihah. Allah nyiptakeun manusia dibagi ku Allah. Wal mukallafuna ala arba'ati aqsam. Manusia eta kabagi 4 golongan 4 bagian. Diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bagian anu kahiji Allah nyiptakeun manusia al-qismul awal qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun hiji manusia, hiji golongan manusia anu kahiji qaumun khalaqahumullahu
li khidmatihi wa li jannatihi hum al anbiya wal awliya wal mu'minuna was salihun. Rombongan anu kahiji pala hadirin, Allah nyiptakeun manusia aya nu diciptakeun mamang urang kiaki eta mik eta naparareman eta. Hiji rombongan anu pertama ku Allah diciptakeun eta manusia qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Mun bahasa korosok nama kieu, Allah nyiptakeun manusia rombongan nu pertama diciptakeun ku Allah eta rombongan nu pertama li khidmatihi kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, wali jannatihi jeung kanggo ngeusi surgana Gusti Allah. Saha di antarana ieu jelema anu diciptakeun ku Allah jeung ibadah ka Gusti Allah bahkan jeung ngeusi surgana Allah. Hum al anbiya, hiji rombongan para nabi. Para nabi diciptakeun ku Allah li khidmatihi, pikeun ibadah ka Gusti Allah. Bahkan nabi para hadirin itu diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak teu bisa dikasab nabi mah. Mun aya jelema nu ngomong cita-cita jadi nabi di baju kerud teh jelema. Pasti di panah gelap. Nabi mah teu bisa dikasab. Pala hadirin. Geus ieu para nabi pala hadirin diutus ku Allah ka alam dunia. Naon sababna? Lantaran Allah nyiptakeun manusia, maka nu bakal ngaluruskeunana manusia nage kudu bangsa manusia deui. Ialah para nabi. Jumlah nabi 124.000 nabi, jumlah rasul 313. Tina 313 dipilih deui ku Allah jadi 25 nu wajib dikanyahokeun anu bapa jeung ibu poho deui teh. Nyahona kana Adam bae jeung Muhammad. Coba ari ngeut keneh ieu urang dia kana jumlah nabi, jumlah rasul nu 25. Bating torek muludan tiap tahun, rajaban tiap tahun, pangajian unggal minggu, nu kitu teh tebeguk teu boga kaisi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Aduh, heunya. Aya ka nabi nu 25 teh nyararaho, aya ka artis ararapal. Ialah kelemahan umat Islam pala hadirin. Tina nu 25 dipilih deui ku Allah jadi 5 ulul azmi ngaranna. Saha ulul azmi? Jalmi anu ngagaduhan katawakalan, kasabaran anu sangat luar biasa. Tina nu 5 dipilih deui ku Allah jadi hiji. Ialah junjunan alam, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Alhamdulillah urang ku Allah dijadikan umat Kangjeng Nabi. Allah ngutus Kangjeng Nabi, urang alhamdulillah dijadikan umat Kangjeng. Nya naon untungna kitu jadi umat Kangjeng Nabi? Miliaran kauntungan. Nabi Musa pala hadirin saengga nyarios cek Nabi Musa, andai kata aing hirup sazaman jeung Muhammad, lamun ditah milih ku Allah mendingan jadi nabi apa mendingan jadi umat Muhammad? Cek Nabi Musa, mending keneh jadi umat Muhammad. Eta sagede Nabi Musa, nabi paling galak Nabi Musa. Saking galakna Nabi Musa, malakal maut, malaikat Israel, tukang nyabut nyawa dicabok. Saha budak di jawara nu gagah nyabok malaikat, saha yang ngilik ulah irungna. Bisa aya di dia jawara gua elmuna. Coba, doang Nabi Musa aya nyabok malaikat. Eta malakal maut datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha cenah anjeun? Cek Nabi Musa. Kula malakal maut. Nek naon ka dieu? Nek nyabut nyawa anjeun gua plok dicabok. Kuat ceurik malakal maut. Balik deui ka Gusti Allah. Kunaon cenah anjeun ceurik? Dicabok abdi ku Musa.
atuh kumaneh deui lalawora pan Musa mah jelema galak nu galak mulai digalakan deui dia empok-empok bujurna ge leuleus datang deui eta hadirin malakal maut ka Nabi Musa assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun abdi malakal maut dan naon ka dia hayang dicabok deui tah lain kahiji kulaneuk silaturahmi nu kadua kulaneuk zarah nu katilu nyanggakeun salam ti Gusti Allah nu kaopat kula rek ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa geh mun diizinan ku anjeun aya teu izinan macam malakal maut kulaneuk balik deui jadi bisa dicabok masyaallah para hadirin Nabi Musa hayangan jadi umat Rasulullah lamun andai kata cek Nabi Musa titah milih kaula mendingan jadi nabi mendingan jadi umat Muhammad mending jadi umat Muhammad Masya Allah sagede Nabi Musa kunaon ieu urang geus jadi umat nabi kudarareg buararan nararak aduh Masya Allah para hadirin wal hadirat Nabi Musa para hadirin wal hadirat nu mawi bapak ibu jamaah sadaya urang korosok penting ieu keur syukuran ka Allah syukuran naon syukuran ka Gusti yen alhamdulillah Gusti geus ngutus Kangjeng Nabi ka mana ka alam dunia bahkan alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng alhamdulillah tayeu geus muga-muga tasakuranana urang korosok ditampi ku Allah pengorbananana ditampi ku Allah nu mawi cek ulama wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas sujudi bisa hasil pelaksanaan syukuran dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kas sujudi seperti ku salat sunnah andai kata urang dieu ndek muludan duit teu gablek pakaya teu boga usaha geus henteu hayang ngayakeun muludan memperingati Maulid Rasul ngagungkeun ka Rasul mangga aya teu boga duit mah kunaon ku salat sunah balik ti dia runding ieu majikan Pak orang tadi muludan endah bae cenah kitu nyeun berkat ge betul pancenna kuari kakak teu gablek du teu usah gas urang muludan salat sunah bae kumaha kiai usolina kieu niat kaula heula niat pertama na ieu syukur ka Gusti Allah syukuran naon syukuran ta'zim ka Rasulullah dengan melaksanakan salat sunnah usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar naon kiai babacaanana sabisana urang bisa kuliah bisa kulhu kuliah jeung kulhu teu naon Masya Allah sabaraha rakaat kiai salat sunnahna ulah loba-loba 1500 atau gitu kasarban besok sama-sama ka surga hayang kita salat sunah bro kumaha cenah ieu eta surga ka mah aya ka surga hayang cek ibu-ibu kumaha cenah kiai kula mah nyeri cang remat asem ur lajeng nu katilu panyakit nged bakat tama cek ulama wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum bisa hasil pelaksanaan syukur itu dengan secara puasa makana kiai baheula mah arapik kumaha kiai baheula ceng puasa tanggal 1 Mulud eta tujuan pertama nama takzim ka Rasulullah nu kuari dilaksanakeun mun di kadu kaweng puasa hizib Yaman teh wiridan Imam Ghazali puasa anak bulan Mulud oh ternyata nu kahiji nama takzim ka Kangjeng Nabi Muhammad da Rasul ditanya ku sahabat Rasul kunaon anjeun sok saom dinten Senin Rasul jawab zaka fihi yauma wulidtu cek Nabi nu mantap kaula sok puasa poe Senin wahai sahabat lantaran poe Senin poe kalahiran kaula tuh Nabi puasa ngagungkeun kana kalahiran anak lamun Nabi ngagungkeun kana kalahiran atuh komo urang jalma bararon ndek nguji nu mana ka surgana ndek ku puasa ku salat acak-acakan urang bener teu atuh nya salat usolli di imah teh mah di sawah
Bu ibu jawab jujur. Ibu meme sholat mau keranginang. Tengah-tengah sholat hujan. Jawab. Ingat ke sholat, ingat ke keranginang. Atuh eta geuning meuni jujur. Hese nek suka mantap ulang aku ngaku ahli ibadah. Ulang aku ngaku ahli anu, ulang aku ahli anu, dah susah ibadah mah. Ganti Imam Junaidil Baghdad kumaha? Zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bit ta'at. Papaesan awak anjeun ku maksiat ka Allah. Laju kiai main gapleh. Jadi tambah paesan awak ku maksiat ieu. Laju judi, zina, maling. Lain kitu, zayyin nafsaka bil maksiat. Papaesan awak anjeun ku maksiat, sanajan ibadah kudu rumasa maksiat. Apa sebab? Ibadah urang acak-acak. Ulah ngarasa ahli ibadah, berarti mun ngarasa ahli ibadah takabur. Sedangkan takabur akhlak setan, akhlak iblis. Iblis diusir ku Allah di surga gara-gara takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Minal itu apa? Bener sih, bener pas ketemu. Buat minal itu apa? Terus ya. Tentang rake mulai teh atuh nyantai be. Ja kula diondang ieu ku kasarban jeung dulur kula tu ka Abad. Eta Ustad Abad dulur misan jeung kula. Naeng nyaho. Maena pangkolotna kula nu ngora ka Abad eta nu kolot. Kapikaka kula ka manehna. Geus eta geuneuh-geuneuh dulur kula eta. Wayana pangakukeun kurang dieu mun teu boga biasa teu pangberekeun. Dulur kula eta diondang ka ditu ngondang jeung kasarban. Kasarban aya ngondang merkosa kula. Atuh kumaha jeung coba bae jadwal mah boga itu tuh boga urang was. Coba pino. Wayana bae jadi mah wayah. Hepan wayana mah maksa. Kabeh kitu mah mana ge? Cek kasar cenah abdi mah ieu bahaji moal balik mun can meunang. Ai cek ulah ngaripukeun aing ieu. Moal balik teh kudu mere nyatu ka dituna. Kebal teuy hake ka ulah neangan jadwal kana mana nu deukeut sadaya barang dieu ku teh aya kitu entak ka was. Cenah geus deukeut. Teu naon datang jam 11 nya. Datang kula ka dieu jam 11 kurang 20 menit. Langsung ngaji bongsang. Wih, karak naik bongsang. Sakedeung teuing eta sang ngaji. Bu, hayang teu boga minantu doang pusat bongsang. Atuh pulung be manehna. Nah, teu kudu ngamodalan deui. Geus asak ieu mah. Mata kelamun hayang ibu boga anak bisa maca Quran. Atuh coba didik. Serahkeun ka usaha setempat. Ieu mah dididik henteu, didita maca Quran henteu, dikapondokeun henteu. Je. Eta nu kitu karena melak mudah-mudahan buahna susuganan. Potongan jelema hirup aing mah kumaha Allah bae cenah. Aya nu ngomong kieu jelema sagede urang ya. Urang mah jelema bodoh kabehan ge. Aing mah cenah hirup kumaha Allah bae. Nek nanya kula endah tante jelema ngomong gitu. Atuh endah. Dasar ge hirup kudu kumaha Allah, ulah kumaha nyeroro kidul. Ngan teruskan Allah nita sholat atau kudu sholat, Allah nita ngaji kudu ngaji, Allah nita bener kudu bener, Allah nita endah kudu endah. Lantaran kurang diberi akal ku Allah. Akal hiji makhluk nu dititipkeun di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana endah mana teu endah. Ieu mah kurang bagus, ieu mah bagus, ieu mah hade, ieu mah teu hade, ieu mah ulah jabang emok. Bebak sia koeng renjadah doang. Pemajikan boloon bikang tolol nginjem teu bebeja ka salaki kadituna mungkin ruksak rumah tangga mungkin teu endah anak jeung pemajikan parasea tungtungna pisah rumah tangga gara-gara nu kitu geus ulah dengekeun belana ieu nu ngogorowok doang nu pemajikan nginjem masana ari teu kenceng jeung ka kamar. Ibu punten, bu
Saya ngomong heuh eta. Ih, kudusun ieu budak korosok masa Allah, kakana panggil jeung kiai hayai heuy. Kah kitu Rodiah. Aya teh Rodiah di dieu. Teh Masito. Teh Icot sagala. Teh Kokom aya. Aya si Mimin. Teh Odah ge. Komplit amat ieu. Ayo urang di kasar mana ya? Aya kabehnya mah. Aya kabeh. Iye, bo. Nu penting mah dengekeun awak cager, alhamdulillah. Jang naon boga duit kayak di rumah sakit mah. Mending di imah awak cag. Sanajan teu boga duit ya Allah dahar di sisi galengan. Ngeunah nu aya ya Allah ari awak cager mah teu pira jeung sangrai uyah dibululu ku daging. Pan pelem eta. Coba lamun urang awak kering ya Allah sanajan dahar di hotel atuh jeung paria atuh pahit. Aya awak kering gimana? Bo. Syukuran bae ka Allah. Nuhun Gusti alhamdulillah abdi masaki awak dibere cager ya Allah. Masya Allah boga salaki leus teuing salaki abdi pagawean tani. Nuhun Gusti. Pa mama masaki ge syukur bae ka Gusti ka Bapa syukur alhamdulillah boga salaki Bapa ya Allah. Isuk-isuk tugasna ngabalikeun jagat. Atuh tanah pan dipaculan penjagat budak balik eta ngaranna. Syukur bae sakitu ge mama boga salaki masyaallah alhamdulillah sebenarnya mama bade teu boga ka Bapa ai ku ari mah embung ditinggalkeun. Ya Allah nuhun Gusti abdi boga salaki ya Allah alhamdulillah. Bila saking mapa urang imah teu kabocoran boga imah 2 kamar kahiji urang kamar kadua anak 18 kuari keur di pot ngajajar dolok Bandung. Alhamdulillah boga anak loba tibatan tetangga urang deuleu cenah ge gajina sabulan 150 juta ai balikna sataun sakali mata ge kuari anakna hiji bae can nambah-nambah tapi mama alhamdulillah papa jeung bapak unggal poe jios di reuneuh deui. Alhamdulillah syukur ka Gusti Allah boga salaki ibu nu kitu ya Allah gajina bebenangan menang maju sapoe 85.000 alhamdulillah syukur bae ka Gusti Allah engke ge ditambahan ku Gusti Allah nuhun Gusti abdi boga salaki apulah macul tapi alhamdulillah tapi leus teuing sanajan hideung eta punduk doang punduk kebo bae nuhun Gusti abdi boga salaki hideung teuing hideung mah angel kabelok kamari bagi letak nangler 2 cm teu kanyahoan ja hideung ieu geus teh syukuran bae alhamdulillah abdi boga salaki hideung ya Allah kamari bagi ngariung ka korosok nyokot berkat 16 teu kanyahoan ja hideung ieu laju kamari nganeneng jembatan kaung doang adik kakak laju eta salaki abdi mah matos maneh nya kulit hideung make baju hideung make peci cenah putih pan doang teh cak-cak eta salaki ku mamantos maneh nya kulit hideung make baju beureum pan doang cakang tangkil mah mah doya hasem kurang dia geus syukur lagi Allah ya kitu kasarebannya geus eta ibu kudu syukur ka salaki sakitu bage alhamdulillah nu penting awak cak matak ibu kudu boga rarasaan mun salaki teteh tukang ojek ulah sok aya mobil Avanza pengek salaki teteh mun salaki teteh padagang cilok padagang bakso ulah sok aya beli Nova eta enak salaki geus syukuran aya syukur syukuran bae ka Gusti Allah matak ibu kudu jadi istri pendingin jangan jadi istri bensin dong ieu mah lain mamana salaki ya Allah lain teh ka salaki apa sakitu ge mama alhamdulillah ieu mah lain dala teu batur dala cek salaki na tuh kadala ku aing teu buta teu naon dala batur mah paru rumah tangga masalah anak 3 tahun dala warung meuni gede motor 3 kamari bagi pengajian masa Allah eta geulana pos 1/2 meter anting segede bantrek ongkorong 2,5 kilo sampai ka bongkok leumpangna masa Allah aing mah tiba ada pepelik kemarin ku kelong tiba paik eueuh teu mana eueuh mata kai sebenarnya mata hayang ieu batur kita bogoh teh aing dongan dipelet kadi itu aya teh bikang nu kitu di korosok sekap kana kulkas kunaon
eta pamajikan teu daek suk. Euy, syukur ka Gusti Allah geus. Nu penting awak can. Dahar teu barama. Eta. Aya urang kono sok bedana pae sampai kalaparan. Teu aya moal. Moal kalaparan insyaallah moal. Nah sebabna geus meunang doakan jeung Rasul baheula. Eta Nabi ngadoa di masjid ijabah 3 doa Rasul nu dijabangan 2 nu hiji teu dijabah ku Allah. Mana di antara doa Rasul? Rasul ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah Gusti wayahna Gusti umat abdi ulah dibere cocoba ku Gusti, ulah dibere cobaan ku Gusti sampai umat abdi maot kalaparan. Ulah diberikan cobaan ke umat abdi supaya umat abdi sampai ulah kalaparan Gusti. Kumaca Allah, heuh Muhammad doa ieu ku aing diijabah. Dalak muludan kuari keur usum gersang. Bapak di dia mending cai. Tuh panimbang muncul ting jerit jelema. Cai hararese. Itu gati boro aja bari jeung nyawa jeung mandi ge gati. Ya Allah, urang alhamdulillah. Tapi dalak muludan. Aya nu tekor eueuh. Pare gagang. Kula boga sawah 2 cemprek mah. Biasa sok benang 15 karung 20 karung. Kemarin ngurusan dongkap pak, meme bulan mulun. Baru cenah kajang pura bae. Dari cenah jok kumaha eueuh cai ngan menang 2 karung. Maju kumaha ieu? Ngas jeung mamang me kabeh. Oh, atur nuhun orang gitu mah. Geus geura itu giling kok kemudian alhamdulillah. Coba, muludan aweun tekor di mana berkat. Naon aya komplit deuleu. Masyaallah, bubuahan kuari keur usum. Ya Allah, di mana deuleu muludan komplit tanaon aya. Dulu, mana apel, mana anggur, mana jeruk, mana melon, mana tadi ke? Ya Allah, di mana cai doang. Yang mana tadi ke? Tenang kasarapan ayah, di itu kasarapan nyantai we. Ente cek kasarapan tenang ka haji hayang naon. Kadu ayah di kami, popwanira. Tenang. Ting kadul Rahman, ting kadul Hamid. Dalam bulan muludan subur segala-gala hadirin ku berkana muludan dalam ya Allah kejo patalaya ya itu jeung sajabana dalam Masya Allah dalam santri ngariung unggal poek kot dibagi-bagi ya Allah derka itu ya Allah eta dikobong eta pais kot pake badminton ini teh raketna opak plak nu gigil udah jaga bina-bina sprint pakai kokobok coba di santri kuari ucing baheula ke bulan Sapar di makula kuat biak segala-gala ai kuari daging kotok numpuk ieu numpuk atuh cuek bae cing daging kotok tah kuat malih beung ucing ieu berkahna mulut Masya Allah sanu dirugikeun eueuh dina muludan mah tukang tenda laris tukang sound system laris kori sampai ka serak saurana jeung mubalik tukang ojek sampai ka pegat rada balik pada pasar Baros itu teu cukup ieu dala mana nu dikeun Allah tukang plastik Cina di pasar rau pak nyetok endog eta ngajajar tokona kabeh endog kula keur bulan Sapar kan itu ke pasar rau neuk di samping muhuna mah sakula kok apa Pak Haji apa ini atuh telur Pak Haji wah kitu cek saya teh emek cek aing ini bukan dulu lah enggak ini banyak amat kok stok Pak Haji banyak amat di Pak Haji kan bentar lagi mulutan Haji pula api-apianan saya pula kok mulutan siapa? Pak Haji pura-pura kan Nabi Pak Haji Nabi Muhammad tapi alhamdulillah Pak Haji dia bisa alhamdulillah segala bangsa tersingkoh barokah Pak Haji dia nyawa barokah segala goblok gitu bener alhamdulillah tuh kacina-cina berkah muludan kotlah laris segala-galana tukang plastik laris padagang wabah di mana kok dilaris pada ngecilok cos deh nyolokan cilok tiberang mana nyolokan cilok tibeting nyolokan tilok lamun cilok mah aja dicolok lamun tilok nyam gitu tukang bakso deuleu tukang bala-bala tukang gorengan tukang balon ngengek nyari keur budak laleutik tukang es tukang sak jual galak laris di bulan mulut bener tak
Coba sagala-gala. Ya Allah, pedagang sayuran, pedagang tetek bengek. Ya Allah, pedagang bakso. Entah pun bisa mantap pedagang bakso. Mun kuari teu beak, lamun cinta ka Rasul, gratiskan dong. Betul apa tidak? Betul. Tukang bakso, tenang Kiai, kulantaran kula cinta ka Nabi, leletikan ge kula cinta ka Nabi. Demi cintaku pada Rasul, Masya Allah, ini bakso sisanya ku gratiskan. Lamun tukang bakso nggak gratiskan bakso, cakol ge insya Allah bakal ka surga jeung gorobak-gorobakna. Kan ngelamun enggeus di surga ulah dagang bakso kecap di ditu saos pirang jeung lada di surga haha moal surga mengenaheun tuh mantap kawan rugi Masya Allah ngaliung panjelema wih balik di mana asik Bapak datang menang berdekat kok tidak danan anak inju kabeh beun berdekat cukup minantu 12 ngaliung kabeh ya Allah budak leutik anak opat udang duanan di BKB. Oh, samping bapak samping indungna, samping makai ceng jana. Peci bapak kalau tenu gede dia. Oh ketutupan banget buku peci, masya Allah. Buat digiring tangariu, terletik, masya Allah. Gusti anu agung. Ayah anu menang boboko bae, wih mantap ngariu menang boboko berkata, wih bakal kaki sewang, wih langsung dipanggul bae lempang 2 kilo teu karasa. Pati kubrak ke pamajikan mah dan atuh ku anu dikonosok boboko tah euy siapa majikanna boboko si boboko ai lain syukur motor di mana motor ai berangkat di bawah motor kuat katunda kuat atoh-atohna atuh balik deui mah 3 kilo lempang euy terus ya terus ayo ke jam 12 jam 12 teh kuat kan iya ibu-ibu ih bebantingan atuh ge lama kalau tubuh mama terus ya nya geus para hadirin wal hadirat Allah nyiptakeun anu rombongan pertama para anbiya terutama Kangjeng Nabi Muhammad iya nu aya di alam dunia kabeh jeung eusi-eusina asalna tina cahaya Kangjeng mantak urang dia kuari keur syukuran moga-moga tasakuran ditampi ku Allah pengorbanan harta banda capek rieu hulu asup angin tetek bengek sampai terjadi maulid rapat eureun hadirin wal hadirat moga-moga jadi saksi di bae kiamah amin amin iya mantak dina muludana kudu paguan lama-lama ya memuludan saya imah besek hiji lain mulut dia melet gitu karena muludan saya mati lu cenah kami teu mampu kiai anu teu mampu mangga sebenarnya gitu teu dimasalahkeun mun teu mampu harta tanaga ilu bantuan bereskeun bangku bawaan berkat pikeun kanu ngariung rapikeun dia itu sarua bae apalah arti ada dana mun anu ngagawean iya mah nyumbang teu beuki mantuan teu daek haida nyumbang muludan bukan teuing mah atuh mending berkat tuh jadi cangkeng mending mawan itu yun cai kue euy mah dieu tulu nyatu yuk nyatu hayu cenah atuh makanya orang mau kudu kompak ya saat cenah muludan tahun ieu geus onang aya Jamaludin sanu ka ditu sarban jeung ka abad dorong ka ditu cek nu mampu contoh ieu mah contoh cek nu mampu aing nu mayar kiai sedang Haji Jamal dibere 16 juta ge naon haram jada doang aing teu murah deui bae ieu hewa atuh contoh ieu ngan babalangan mah sugan nanggelah kitu kasarbannya moga-moga ya kasarban ku Allah panjangkeun umur urang pae kabean kasarban hirup sorangan behe jeung saha kasarban panjang umur anu barokah jeung rezeki anu barokah amin tah ieu nu hese Pak punten jelema loba nu mampu nugati sifat peduli eta hese KBG jelema rata-rata palel kadang-kadang aya nu kieu di pentas sumbangan muludan assalamualaikum waalaikumsalam kumaha ieu naon geus rapat kamari oh maksudna kumaha neuk mere moal aya nu ngomong kieu ya
geura pentan medeng dengan engke kakak mah panderi geura pentan medeng dengan kakak mah pan sampai kuari teu mayar aya nu kitu aya nu mana imah na kumplit amat di kumaha macem aya justru ibu punten ibu nu kudu leuwih semangat pak saya tak panitia bapak mere teu mere mah kan 400.000 hai gerokeun deui naon mere pak isin isin urang jaga di sapaatan kukanya nabi kan ya nah gitu mah mandek mere ceng gede ceng mah mandek mere aya nyelap duit tak utang bere ku pamajikan tah tikula 1,5 juta alhamdulillah eta pamajikan ngadukung ngajak ka surga nu kitu ieu mah lain salakin anak nyombang assalamualaikum salam ai kebenaran ceng dia kakak buka milik ya di meludannya heeh ya kok dikenyang pemajikanna tadi nyumbang pada duit mere aja buka milik 2 juta gede amat hayang ka alam kudu mikir make polo anak 12 kami kedeunah deui masa Allah ulah sok disebut hayang jelema beunghar ulah sok sosoanan ih kudu mikir aja make polo eta bapak dia kudu buat 30 salakina cicing mek aduh ai ditembal pipa seaeun teu ditembal urang harenak baru akhirnya tirik tikang lalaki eleh pak hoyong terang teu makhluk saha di alam dunia paling wanian tak seserian ibu-ibu sanajan salakina kumisna sagede pager kecamatan namun dibentak ku si eta tuh awang melepes ke anak buah mah kereng what ditelepon kudu di imah bapak di mana di dia kene balik balik aneh tapi kan aneh padahal urang buka hijib nasol ya urang buka hijib ripai digetak ku si eta leuleus kabehan ge goreng awe boga senjata pak bisa ngeleuskeun barang nu heuras bisa ngeuraskeun barang nu leuleus atuh apa bea kabeh anta kula sering ngomong perempuan itu racun saudara somun qatilun racun yang mematikan di kiai ngajengkang ku si eta pejabat kengser si eta pedagang bos di ngusruk ku si eta ya Allah santri ngaji gagal si eta ih bating torek gila yang mantas si eta urang mana tas si eta perempuan itu racun yang mematikan ye tapi enggak lah bu punten pak urang kajan digumakeun ge butuh takana racun benar pare lamun teu di orea teu di semprot kungkang teu di racun berit teu di racun atuh pare bea penting kena racun mah coba berit kakak na kokolor gedebegan amuk-amukan bae ih kudu diracun atuh saya eta racun mah tahu atuh diracun ku saya teh kan leres nya cap delang cap enggak surau oh haram jadah doang teh racun sarurak ieu beurit seserian deui Restai orang keur muludan ya kudu bunga benar. Tenang rai bunga tenang cenah ge lamun urang keur muludan kok ieu pengajian leleutikan ge ieu. Atuh kudu bunga. Ulah merengut keur ngaji mah. Ulah sareng ngaji ganti merengut di lieur hulu. Seri menang cek Nawawi, teu meunang ge jeung serikeun batur doraka. Aya batur jelema congeng, geuleuh congeng. Doraka. Ayo urang mah ieu kieu jeung serikeun kalakuan urang. Teu naon cek Nawawi seri, asal jeung serikeun kalakuan urang. Teu meunang jeung serikeun batur, ngomongkeun gibah ngaranna. Jeung neuk seri membeukeun lobaan Kak. Ulah sosoranganan seri. Balik ke dia. Saraban balik ke dia seserian sareng ulang saraban ulah seserian sorangan bae. Jeung eta seri teh apa punten obat seger. Kun anjar malah stroke, loba pamikiran, merengut depan.
dasar kelieur dihantam ku pamajikan di cara kanan. Atuh merasa apa pusing ronyeng di dieu kabeh numpuk di otak blek be aya nu teu jalan naon ngaranna urat kecepit gumpalan darah puyeng di madak olahraga pengobatan anu tereh kana nyageurkeun penyakit hiji seuri dua eta naon ngaranna lari pagi bagus eta lari pagi nya lari isuk teh bagus kana badan jaga kesehatan kedua seuri kan lamun seuri bari lari pagi teh edah deui tah atuh edan deui bae bari lumpat bari seuri urang bari lumpat bari seuri ieu terus ya awas bu ulah jadi racun ya ibu jadi istri pendingin jangan jadi istri bensin salaki keur merongut balik ojek wah asana masalahnya Pak nek ngopi nek ngeteh naon bae lag-lag wae kabeh ge cenah haja biasa ngerti lo kieu ieu salaki sedokeun nek kopi bae teh halas teh kopi los dia apa yang minum jeung gelas-gelas nah waduh coba majikan moal enak naon ieu lain bapak kunaon tuh ya telok sinarieun ya biasa nang bapak mah senyum terus gembira nyambut pamajikan sok bager kan neng pan kuring doang memarahan bae pusing mah pusing kunaon tuh bapak atuh tadi aya penumpang ngojek maksa bae nini ke bapak ajo urang mana urang ditu oh enggak urang mana bae eta mah urang Padurung di mana teh Padurung itu di Padurung mah oh itu dekat ke Amerika pan mah ya Allah aing laju ku bapak atuh maksa bae mah dibonceng ku bapak pan ini mah kitu mun naik motor leungeun kenceng kana beuteung ai sukupan jeger bae doang gantar naik lagi laju pak lebah belok na ka imana aya padagang cilok kasabat ku suku ini lah labu jeung bapak cenah potong leungeunna terus padagang cilok ompong hentuna tilu da kasabat ku suku ini pan tulang doang ieu laju bapak didenda boga duit 200.000 ini 100.000 terus tukang cilok jeung ompong huntuna coplok 100.000 meni puyeng mama saruceut mantap ge atuh wios pak jeung pamajikan nu endah ya akhlakna bagus atuh wios pak sanu hayang cilaka eta ini embung potong leungeunna pamong geus kolot kitu eta padagang cilok teu hayang ompong huntuna gara-gara sabar ku memuncangan ini kotot celok untu tilu tapi geus nasib di Allah na kumaha sanu hayang cilaka atos apakah bapak ku memarahan duit bakal datang deui entos bapak ulah mikiran duit lantu lain pan bapak cenah duit teu aya pan mama bisi tos CF ulah mikiran mama jeung keluarga jeung barudak ku mama insyaallah duit masih kena satu duit mama tiba pakai eta duit dikumpul ke rumah mah atau masih kena 700 juta tukang ojek bakal duit 700 juta eta ngojek udah tidak ke Baghdad mer eta pamajikan no kitu pamajikan berakhlakul karimah bisa niiskeun salaki lain jadi para hadirin sadaya pamajikan bensin impan lain nanti bapak dia bantu gablek polok kolot nak menandingan kita begitu ibu-ibu ngomong ke salaki bapak dia bantu buka polok kolot naon teteh ngora buku mana his ompong suruh bae ayo ngomong ke salaki kolot terus jam 12 dia kesarban kumaha terus tanya mungkin nanya kasarban urusan kasarban dia pulang mungkin lah kasarban kalau aku mau urusan anak terus tepuku kaya awas siapa ya mantap kembali orang dia kereta sakuran moga-moga tasakuran ditampi ku Allah amin gitu ditampi ku Rasulullah ya Rabbal baik pemuda iya ulah sangka terjadi saksi di kiamat ngadangdanan podium ngarias podium
Nyian itu bakal jadi saksi bu di poe kiamat. Ya Allah, ibu masak menutan bawang sampai ke cimataan. Bakal jadi saksi di poe kiamat. Nyian pais, nyian pasung, bajina digebuk ku malaikat. Marah buka, teu bisa jawab, kegemblong halangan. Sadia kegemblong. Nah, aing barato ilmu muludan, macam-macam digebuk ku malaikat ku gemblong. Dihajar dina beuteung, woi pasung halangan, ditojos ku aing cek pasung ya. Waduh, dihajar tina suku salak ngalangan, digasruk ku aing cek salak ya. Deuleuh. Ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Ya Allah, kadaharan nu disumpahkeun kana muludan dulur, di dahar sreg. Kana beuteung ngarelek. Dia nu ngilu ngadahar di nu muludan, komo nu nyieunna. Eta oyag-oyagana beuteung. Sehingga menta manghampurakeun dosa ka jalma nu ngadahar poe dina muludan. Mantap lamun disuguhan dina muludan biakeun. Supaya ngenceng oyagna beuteung. Model salak biakeun bila perlu jeung salak jeung sikina. Supaya leuwih eak-eakan gitu. Terus ya. Wahara amat ya ganjaran muludannya. Masya Allah, bahkan cek Imam Ibnu Hajar al-Haytami, anna amalal maulid amanun fi dzalikal am. Lamun eta ali kampung sok ayakeun muludan bakal aman lemburna satauneun. Hayang urang dia aman, gedekeun muludan insya asohor baros mah tuh muludanana. Di kami mah pandai gelang karak belah dia belah dia ai baros mah teu baheula kasohor. Alhamdulillah bakal aman satauneun. Eta lembur moal aya kahuruan, amin. Moal kapalingan, amin. Moal aya angin puting beliung, amin. Moal aya gempa, amin. Pan eta ya Allah, mun hayang aman satauneun dina muludan. Muludan terjadi bakal satauneun deh. Kiai bisa bae ngomong, eta bener muludan bakal aman satauneun, bener. Tetangga pula kamari geus muludan jadi congcong orai. Oh, gitu. Berarti kiai bohong dong. Tanya. Mainnya di congcong orainya, betul balik muludannya. Misalkan atau kasengol motor, cenah bakal aman. Jabuktina kasengol motor, tanya sabaraha duit nyumbangna. Ari kitu nu nyumbang muludan nu bakal aman nu mana? Man anfaqa dirhaman. Sajalma nu nyumbangkeun muludan sadirham. Sabaraha eta sadirham? 4 gram emas. Sadirham eta 4 gram emas kuali 900.000 kali 6. Kali seberapa? 4 30 genap berarti nyumbangkeun 3 juta genap. Sajalma nyumbangkeun muludan 3 juta genap ratus bakal aman satauneun. Teu amin kumaha mah jatuh 3 juta genap ratus ieu. Eta karijing ieu. Monaha ieu. Mata anu kasengol motor kamari tanya berapa duit nyumbangna? Merendah 50.000. Untung bae dia teu kageleng beteung. Sakit tuh kasengol kene lumayan 50.000 muludan. Tah. Jajal di dia. Muludan orang dia bakal aman satauneun. Penting ieu. Beres muludan. Motor teu dan 2 imah. Ulah dikejerokeun. Bener teu bakal aman ieu lembur. Jajal. Haya buktikeun omongan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Ulah ditandang di jero, tandang di luar. Kumaha cenah kiai lamun disuk-isuk leungit, nasib teh mangarana. Kula nyalahkeun kula. Kumaha san bisa ngalawan kana nasib. Eueuh Kak. Moal bisa ngalawan kana nasib mah eueuh. Jelema ieu hebat tuh Cimande, Cikalong, Cigondewa, tetap kuda-kuda beak kabeh ku cilaka mah. Di kamar mandi gua bruk belabu. Cek anakna abah kunaon aing labuh pan abah cenah guru silat ka sohor loba muridna teu katakis ku aing laleur mah cenah. Bener tah? Teu eta. Geus ieu para nabi diciptakan ku Allah li khidmatihi wa li jannatihi jeung ngeusi surgana Allah bahkan jeung ngaladenan atana ping ibadah ka Gusti Allah wali jannatihi jeung ngeusi surgana Gusti Allah. Ieu para nabi terutama Kangjeng Nabi Muhammad
Ya Allah, para hadirin eta Kangjeng Nabi lamun nyaritakeun kuring ningali hadis syafaat Rasul teh aya 40 hadis di antarana. Dicaritakeun dina kitab Sahih Bukhari, dicaritakeun dina kitab Sahih Muslim. Syafaat Rasul teh hadis kateranganna di aya 40 syafaat, 40 hadis Rasul. Nu nyaritakeun tentang syafaat. Di antarana yudha'u lil anbiya'i manabiru minan nur yajlisuna wa yabqa mimbari wala aqudu qa'iman. Cek Nabi jaga di poe kiamat para anbiya wal mursalin ngagaduhan mimbar kabeh caralik dina mimbar para nabi-nabi nu sajen ai rasul teu daekeun kalakana ngadeg Kangjeng Rasul ditaros ku Gusti Allah limada ya Muhammad kunaon Muhammad anjeun teu calik tuh doang nabi-nabi nu sejen. Apa jawaban Rasul? Gusti la aq'udu alim abdi mah Gusti calik di mimbar doang para nabi nu sejen. Aya kitu kunaon Muhammad abdi mah sieun engke umat abdi piurang ka surga ku Gusti ari umat abdi nyarelap keneh di neraka. Alim Gusti moal kudu ka surga abdi lamun umat abdi masih keneh nyangseng di neraka. Kurang kumaha Kangjeng Nabi ngabelaan beungeut nu karieu. Deurgeul teh. Ya Allah, lanjut cek Gusti Allah. Hayang Muhammad, aya kitu mah terserah anjeun hayang kumaha. Ya Rabb, adkhilil jannata. Cek Kangjeng Nabi, man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna. Tsumma aqulu adkhilil jannata man fi qalbihi adna syai'in. Arti itu? Oh, aku lagi ento. Hayang kumaha cek Allah Muhammad. Gusti abdi mah teh hayang nanaon adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun. Asupkeun ka surga umat abdi anu dina hatena aya kaimanan sanajan sagede sireum ateul. Ya Allah. Fayadkhuluna diasupkeun ku Allah ka surga. Kasor, tak ini diharapkan kurang, iya. Terus, laju hayang nonde Muhammad, cek Kangjeng Rasul, wa adkhilil jannata, man kana fi qalbihi adna syai'in. Asupkan deh ku Gusti ka surga, saha jalma aya nu kaimananana di bawah sireum ateul. Masya Allah. Fayadkhuluna diasupkeun deui ku Gusti Allah. Tak ieu nu diharapkeun ku urang. Makana urang muludan amprekan bebeakan sagala-gala dabongan urang teh hadirin hadirat. Hirup rumah saja mah bodoh. Salat tepat bisa. Puasa urang acak-acakan. Pal hadirin maca Quran urang eueuh teu para ruguh. Betul ke ha mim ima dibaca pemainna buat ngegerem malah batang meong paling lau. Antak anak orang tak bisa baca Quran tuh doang Ustaz Bongsang bungkang seorang nyeng diasupkeun ka surga ku Gusti Allah wasilah syafaat Kangjeng Nabi Allah Rasul langsung asurukan Pak di poe kiamat. Ya Allah neangan ummati al anbiya yaquluna nafsi nafsi. Para nabi nu sajen nyarios nafsi nafsi masing-masing mejeng aing teu sanggup aing boro-boro nyapatan daria aing bae pertanggungjawaban di hadapan Allah loba teangan bae nabi nu sajen wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha umat aing disingkap-singkapkeun ku Rasulullah olah teh diteangan kabeh teu disesakeun barang di deuleu bener budak korosok doang. Budak mana diajak Rasul? Korosok. Kumaha tadi asup neraka ulah ka geura lomong geura angkat beulanan teu kauwawa. Ari kumaha Islam atuh Islam Rasul. Masyaallah. Aing kumaha sok salat ulah ngomong Idul Fitri doang Rasul. Atuh kumaha pernah puasa Ramadan osok nganti lu poe.
Raja pernah nyumbang muludan, pernah nyumbang baheula 50.000 nyokot berkat 20 genep. Berapa tahun garong ta si eta. Ta ieu nu diharapkan ku urang syafaati li ahlil kabar li ahlil kabairi min ummati, syafaat aing jeung umat-umat anu berdosa. Nu mawi syafaat Rasul mah laisa lil muttaqin, laisat lil muttaqin, tapi innama lakinnaha syafaat Rasulullah lil mudnibin al khati'in al mutalawwithin. Syafaat Rasulullah itu untuk orang-orang yang berdosa seperti orang, al khati'in anu loba kasalahanana, al mutalawwithin anu bobolokot ku dosa. Lain jeung jalma nu ahli takwa, lain jeung jalma nu ahli ibadah. Tapi syafaat Rasul jeung model urang anu bobolokot ku dosa. Aduh, rumah satu bobolokot ku dosa. Di sini dosa, di sana, di mana-mana loba. Udah ngees nyieun, endeu kees nyieun, keur ngobrol ge nyieun, balik ngaji ge nyieun. Kumaha coba balik ngaji nyieun dosana? Atuh tadi kain dipagan ku ustad, balik deui kayak ka makai mah. Ustad da diomongkeun deui bae. Mantap ibu kore eureun ngomongkeun batur odah anu cenah anah dia ngadenge teu berita si Masito panci cumut takon atuh henteu cenah kami kiai cenah ngomongkeun mah ngadengkeun be setia atuh sarua bae eta keneh ngomongkeun batur geus kuari mah takur jeung tatang sing harade jeung dudulur. Akur jeung tetangga, akur jeung baraya, akur jeung dulur. Panjenengan mah kore mah lain lamun aya dulur miskin, tadi aku. Padahal dulur sorangan. Saindung sabapa. Tapi mun aya deung-deungan ada beunghar, dulur kula eta cenah. Bener. Ieu geus akhir zaman. Para hadirin hadirat, nah makana di akhir zaman hirup yang selamat. Para hadirin, jadi terjadi fitnah di akhir zaman. Takunu fitnatun fi akhir zaman. Bakal terjadi fitnah di akhir zaman, macam-macam permaksiatan dan sebagainya. Kumaha gitu? Asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran. Isuk-isuk mah eta jelema lalaki muslim, ai sore-sore jadi kafir kalakuanana. Kumaha tuh? Sok ayeuna urang. Ya Allah, isuk-isuk mah biasa, salat kadang-kadang osok belang-belang deh. Tapi kalakuan urang geus teu dipikiran makruh, halal, haram, nu penting ulah melag di tikoro. Masya Allah, geus teu dipikiran eta jalan agama apa lain, nu penting aing ngahasilkeun dunia, mobil boga, duit loba, tak aya ngabadan. Nu kitu teh geus diistidraj ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema geus teu mikiran halal jeung haram, ilah ngajaga nu paling hese agama di akhir zaman. Agama di akhir zaman dicekel panas, disotkeun pareum. Kumaha urang? Cekel bae panas-panas ge. Salat teruskeun. Berjamaah mun bisa. Terus teuing. Mun aya bisa ya 5 waktu, teu bisa kiai 4 waktu. Teu bisa keneh kiai 3 waktu. Can bisa kiai 2 waktu. Can bisa kiai sapoe sakali ulah sampe teu nempo masjid. Ieu bakal jadi kapal. Masjid apa musola ya? Sa pilotna imam, sa pramugara pramugarina, jelema nu ngabangun masjid, sa penumpangna, jelema nu tukang ngeusi. Kumaha mun urang korosok nyumbang teu beuki ngeusi teu daek, ka bawa moal ku masjid ieu. Ka bawa teh urang dieu keneh ieu. Kan lebah lawang neraka burulug digubrakeun malaikat. Titah ku ibu geus kieu mah geus kolot ciri cinta ka Nabi mah cek kiai ge wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnati saniyah wa minha huduru sholatil jamaah. Mun bisa salat berjamaah geus kol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod kudu daek berjamaah kamas geus datang ka masjid ngilu wiridan. Lamun kakak can bisa 1 salima waktu wayahna 2 waktu be magrib jeung isya bedakan. Ulah kembali langsung tembuskeun. Maca istighfar, geus maca la ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Nyawa teh kasih qadirna mah. Aya nu maca 10, aya nu maca 3, nu maca 6, nu maca 5, nu maca 7.
aya nu tilok manca urang korosok eta nu tilok mah terus ilu wiridan itu langsung kali tuturi julela fitnah wa tuli julela fil tukhra min hai tarzuqu man tasya'u bi ghairi ila ya rabbi subhanaka subhanallah 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 maca subhanallah 11 atau 33 ulah gancang-gancang nya ka mana tuh ibu ketamprekan subhanallah digancangkeun moal bener Pak subhanallah 11 11 11 11 11 11 11 11 11 alhamdulillah gancangkeun moal endah alhamdulillah alhamdulillah qama Allahu akbar lamun diganjakeun moal bener jasa Allah berlok diganjar kiai teh nyaho berlok boro-boro diganjar atuh leumpang ke hese berlok mah jadinya muji la ilah illallah la ilah udah loba-loba 100 atau 33 hayang loba sorangan bae ulah sok ngajakan batur sampai coplok tahu lu kakak tentang ngajakan batur ulah ngajakan dengan sorangan hayang loba mah iman mau jelema bodoh kuat amprekan diajak muji 1000 wiridan batur pada hayang ngisi kayak modal hayang asup angin naon meureun urang amalia belum tentu akur sedangkan bae benar doa ngadoa eta ngadoa kudu tahu sikon imam pugu nu ambil lagi geus hakeup pot jampe-jampe ngising dibaca men amin balik men amin paling geus rendah eta mantap orang teh aya kudu tahu sikon aya nu ngomong sikon tol panjang lain jarak punten situasi kondisi toleransi panjang pandangan dan jangkauan aduh iya disingkat depan gitu jakore macam singkatan bae naon ge nah iya ngilu wiridan muji 33 beres muji imam ngadoa urang aminan amin walhamdulillahirabbil alamin beres salat sunah badiah mag pula balik teruskan ku salat sunah awabin berrokaat kiai 20 naon bapak deui bae cangkel kiai 10 rematik 8 bae asam urat 4 bae dia hulu 2 bae henteu ge dia teh naon itu hayang mah nungguan isya atulah balik kakak kiai lain ustad lain ustad ona makan budak laletik nu leuwih wajib ai kakak ngajedog di malobak di masjid maca shalawat nungguan ieu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad war tasbihna muter jam 7 lewat 5 kan gua 5 sore keneh maghribnya isanya bebedoban aya bedugan eueuh di dia jauh eta seng kayu dong nggak musim drum kayak begitu moal pati harus gitu mah paling akur teu kasarban atuh kabeh ge aya elmuna ieu mah pemudana babedug tilok ngadengkeun batur ditabah bedug ke pemuda atau kaki goyang kabeh dina masjid ini kuat goyang kabeh dan pemuda nu adzan nu ngorakeun di masjid Allahu akbar Allahu akbar kan mantep aya budak orang manu adzan aki-aki geus banget ke masjid cek aki-aki ngeunaan amat cenah sawara mana besi aing gup baju aing mana gup celana aing mana gup leumpah ka masjid teu make celana kabeh nyangsang ditak-tak gas geus setengah hiji
ya Allah dihipnotis kula ku sarban dia. Ai sok jahat sasarban dia. Pak Kiai. Awas. Beres Isya, beres maghrib, salat Isya, beres Isya balik ka imah. Langsung ai. Tah kakara. Didinya dahar berjamaah. Terus ulah waktu nonton TV, belajar maca Quran sampai jam 3 we. Jadinya kadang setel TV, teng behe jauhna nahonan. Kan hees eta ka dituna. Kok di TV HP. Ini kok yang bisa Sherlock. Aneh pula aja, penting torek. Gas bu, dengerin ke sekolah timur langsung komean hap. Ya Allah, meninya kertas. Cinta kan Nabi macam yang kelobakan maca solau, maca solawat sekali dihapus ka gorengan 10 diganti ku Allah 10 derajat. Untung teh sekali sakit teh. Ieu mah aya daek maca solawat aya gelap doang burijat Allahumma shalli ala Muhammad. Otsa gitu-gitu lah. Ulah gitu ibunya. Sing rajin kuari maca salau. Ke sekolah kieu mah dengekeun wiridan teh ulah loba-loba hiji istighfar 2 salawat. Istighfar hayang diampura dosa, salawat di alam dunia hayang di senter pencahaya Nabi, jaga di akhirat hayang menang sahabat Nabi. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal. Nah, insyaallah. Amun siapa? Moga-moga berkah muludan urang poho diampura dosa. Amin gitu. Terus urang teh moga-moga jaga DP kiamat ya urang karosok pangalanna ka surga. Amin ya rabbal alamin. Kula ge ka bawa. Ya Jamaluddin berkah urang korosok. Dikupay mah. Sarban kupay awas dengan kupay geura. Tadi ge kula keur ceramah dikupay mana? Lo cenah. Kula dikenyang tadi di podium mana? Enggak, bagian giliran kami ke korosok. Kula kot dudurusutan numpak tadi mau mobil. Engke kasar panjaga mun ka surga dikiring. Gupay kula. Aya, kaji Jamal, kaji alhamdulillah. Kula ge hayang ka bawah bahaya. Tapi sabalikna awas ya. Mun urang di ka neraka kasarban, aing mah ulah diajak-ajak wayahna bae. Ampun deh. Semoga-moga berkah muludan urang ku Allah diampura dosa. Tetapkan iman Islam, panjangkan umur anu barokah. Sakitu nu kapihatur, muga-muga aya manfaatna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana bi barakati maulidi sayyidil anam. Allahumma dina wahdi man jama' fi hadzal makan. Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan innaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Jamaluddin atas ceramah agamanya yang mana banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Semoga kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan suatu manfaat bagi kita semua yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu keberkahan, ditambah rezekinya dan ditambah kemuliaannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji
Jamaluddin yang sudah menyampaikan ceramah agamanya pada malam hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin tamu undangan, kepada para hadirin tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami semua. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama, di tahun yang berbeda, di tempat, insya Allah di tempat yang sama, di Kampung Goroso. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.